Oke teman-teman, setelah kita mencari spot baru untuk masak, biar kita teh gak bosen di itu aja tempatnya. Dan kini kita sudah dapat spot baru. Minum dulu teman-teman. Sampurasun lur. Seperti biasa, orang masak-masak di alam, nu teu aya colokan, teu aya magicom, jeung teu aya tatangga nu resep nitip lauk. Ieu leuweung lain dapur emak, tapi tong salah kadaharan di dieu bisa leuwih ngeunah batan di restoran bintang 7 sekalipun. Kaiji ayeuna urang neangan heula batu, jang nyieun hawu di dieu gitu. Terus urang teh butuh suluh, jang neurakeun seuneu. Yuk kita kemonkeun. Ayo mau berangkat. Tuh, mana balanya bal kujukut. Kurang neangan heula suluh. Sudah lebih.
Oke teman-teman, nampaknya apinya sudah menyala dan sangat besar. Hari ini kita cari dulu daun pisang ya, daun cau. Yuk. Pagut anjir. Ơi. Ayolah, Ci. Turun ke sana teman-teman. Ada daun cau. Wih, ada haran teman-teman, cing di lembur didinya nya nuki ngaranna naon tah duing mah ngaranna galibug, enak ya. Let's go.
Iya. Nah, jadi biar lulus kita poyanin aja dulunya daunnya. Oh, kompor portable teu masalah. Da aya kene batu jeung kayu lah, jeung nerakeun seuneu mah da sagala ge kudu butuh proses cenah mah. Lamun hayang nikmat kudu ngarasakeun prosesna heula. Ulah poho nu ngieun panas teh lain saukur seuneu hungkul, tapi mantan oge kadang sok ngieun panas. Dak ayeuna mah seuneuna kan geus surung. Tah ayeuna mah juangin heula bumbuna. Seperti biasa kita teh pakai bawang, kita pakai bawang bodas rada mantap gitu ya. Nah segini cukup. Terus kita pakai cengek. Nah, biar ekstra hot gitu ya. Kita pakai uyah. Nah, kepecin. Biar apa? Biar kita teh pintar cenah kepecin mah. Dong rendos. Kita pakai jeruk nipis, beh rada hasem lah, ketika yang gimana lah gitu. Tinggali kita ini dulu apa namanya teh sepakat biar tidak tegang otot-ototnya gitu. Kita sepak dulu.
Nah teman-teman mungkin teh karena teknik panggang ala survival, jadi antara asak jeung kaduruk supaya kaduruk seuneu diletikan gitu. Kapeng sengitna sok inget lauk asin ukur emak digarang hina panci bolong, tapi beda kayak di leuweung mah loba rasa nu tara bohong. Ayeuna juangin bumbu coelna nya rada mantep, rada nikmat gitu lah. Udah tadi bisa asin. Oke. Cengekna kita kerutan aja. Karena kita pakai nikia. Sama ieu. Geus mantap. Teman-teman, ini saya ada daun nomor 2 ya, tutung kita bukain aja lah. Cobain dulu. Gagal iya bikin pepes ayam, tetap aja jadi bakar ayam teman-teman. Oke teman-teman, nampaknya ini satu udah matang nih, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya rasanya buknya nah hmm. 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 Enak lur. Hmm. Hmm. Hmm.
Bener, masak di alam mah ngeunah ya. Nikmat euy. Rasana teh di alam mah leuwih polos. Meskipun bumbu sederhana ya, rasana leuwih tulus. Cahayu mah mah aya nu rese, mah anu nanyakeun irah kawin, irah boga budak. Geuning nu datang ngan saukur sireum ku kupu jeung angin. Tuh, pokoknya mah. Pokoknya mah mantap lah gitu mah. Beldug. Đã euy. Mantap panengan. Aduh, paling nikmatnya geus dahar di leuweung. Teksturnya teh empuk teh.
Di balik leuweung jeung tatangkalan aya rasa syukur gede. Alam geus nyediakeun segalana asal urang henteu loba ngaku-ngaku. Sakitu heula perjalanan ke simkuring poe ayeuna ulah poho. Lamun resep kana konten ieu tong disimpen sorangan. Bagikeun ka dulur-dulur, bagikeun ka batur. Wilujeng rehat, mugia kabagjaan saraosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.